mulai roh ngomong cakroh teh siapa hayang ngeuneuhan bae hayang tempat anu sejuk dahar hayang ngeunah beuteung hayang sebecak roh atuh eta mah urusanna zahir aing tirok diurusan ku sia iraha aing diurusan ku sia aing teh hayang maca Quran aing teh hayang nyaho ka harti Quran aing teh hayang nyaho kana rahasia Quran ku sia teu pernah diparaban aing nu diparaban teh zahir malulu ribut roh jeung awak ketika terus urang ngadidik roh bakal ngomong ke awak ketika awak urang lapar dahar cakroh tuh sia deui bae dahar ketika hees tuh cakroh sia deui bae hees aing mah can diparaban-paraban ketika dur zohor urang hees tuh bagian aing hees deui bae cakroh ieu rahasia atuh mere dahar ka aing goblok tolol cakroh roh ge nyarekan ka awak